Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Kumaha para wargi dararama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bilih dina danget ieu teh aya wargi urang, karabat urang, sahabat atanapi tatanggi urang anu nuju udur atanapi teu dama. Urang sami-sami ngadoakeun mugi sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui hanca garapan dongeng Sunda nu kungsi katuna nyaeta jejer cariosna teh si Onyel episode ka-26. Sate acan diteraskeun pribados teh ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos meninggali ngabantos pribados ku cara nge-subscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-sharekeun linkna. Atuh anu teu acan nge-subscribe mugi nya meninggali kersa ngabantos pribados ku cara dipencet tombol subscribe-na. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang geura diteraskeun bae lalampahan si Onyel teh. Kumaha cenah aya kajucungan caritana? Wilujeng ngadangukeun. Cikiki, Darwati nyikikik teu bina ti juri gunti nu keur nyingsieuna. Heh, saha anjeun teh? Ceuk Mang Adul nanya ka Darwati nu keur aya dina pangaruh ilmu gaib. Coba dek turut campur sia ha. Mun embung disakompet daunkeun. Ceuk Darwati kadenge nemala nu tetel dina waktu harita teh keur aya dina kaayaan pangaruh gaib. Tingkah lakuna mata pih hariwangeun. Sakapeung nyikikik seuri meh teu lila gek atuh manehna teh cingogo bari nyaliksi tuluy ngabangingik ceuri. Mang Adul teu bisa kumaha manehanana ngan saukur bisa mapatkeun jampe pamake ajian panimuna. Gek Mang Adul ge diuk sila di hareupeun Darwati anu keur nyaliksik bari ceuri. Leungeun Mang Adul dirapetkeun tuluy ditunda dina dadana. Gorolang bae Mang Adul teh kadenge mapatkeun jangjawokan nu maksudna susuganan bisa jadi panyinglar. Prang prung jurig mang prung prung prang jurig ilang het kuda jangotan gelek monyet heheotan dikenyang barudak salah wewedak nyet. Barang beres mapatkeun jangjawokanana lol atuh ambu odah teh kaluar ti kamarna dek muru ka Darwati ngan meh kabeneran pisan. Aya kajadian anu kasaksian ku si Onyel ku ambu odah oge. Hiu cidak cungka tetela eta keneung suku katuhu Darwati teh tokecang kana gadona Mang Adul. Teu sirikna atuh Mang Adul teh tepikeun ka jumpali katuka. Cakaka
Harita ge kadenge meh bareng aya sora anu gahgay nyengserikeun. Tetela eta nu nyengserikeun teh lain Darwati, tapi si Onyel nu keur gahgay lire jigah nu sukana keur nempok Mang Adul jungkal jumpalik di talapung ku Darwati. Jampena sia mah atuh da Mang make kelek monyet sagala aing mah. Lepok we kumaneh kelek monyet malah. Jadi we diteje sia mah ah. Kitu pokna si Onyel anu gahgay bari nyengkatkeun Mang Adul. Ambu Odah mah teu malire ka Mang Adul, manehanana mah ngagabrug deui ngarangkul ka Darwati nu tetela keur ngabangingik ceurik bari nyaliksi. Katingali atuh Ambu Odah ge harita ngagabrug Darwati teh bari teu eureun sasambat ngageroan ngaran anakna. Nyai, heling ieu Nyai. Darwati anaking sing sadar geulis. Cek Ambu Odah bari ngageuing-geuingkeun Darwati anu keur nyaliksi. Susuganan Darwati teh dek dumadakan Eli. Tapi Darwati nu keur aya dina pangaruh gaib teh tetela batana sadar kalah ka jedak. Ambu Odah ge atuh disunturungkeun deui bae ku Darwati ngarumpuyuk di hareupeun Mang Adul. Aduh. Ambu Odah ngagero mangsa dipangpengkeun ku Darwati. Nu harita tanagana teh nyanding badak sawidak ceuk paribasana. Angin peuting dumadakan ngahiuk liliwungan matak nambah keung dina mangsa harita. Opat urang jalma nu di jero imah kadenge atuh bong beranggarane pating baledag cing galebru alatan teu mampu ngaberung lakuna Darwati. Harita lakuna Darwati nu keur aya dina pangaruh gaib. Katingali harita Darwati teh bijil kaluar ti imah ngan teu kebat jauh sabab karek 5 lengkah ti buruan. Mang Adul atuh kapaksa nyekel pigeulang leungeunna Darwati. Di kamana sia heuh? Ceuk Mang Adul nu katingali harita mimiti ka hudang amarahna. Ngan sanajan kitu manehna teh teu wanieun ari ngayakeun tindakan ku jalan kasar mah dalah dihenteu-henteu oge. Angger we eta teh warugana Nyi Darwati. Hiu plak sebruk. Panyekel leungeun Mang Adul teh tetela dikepeskeun ku Darwati. Bari tuluy disusul ku panarajang suku katuhu nu nyasar kana angen Mang Adul. Ngan untung hari perkara usik mah Mang Adul teh teu atah-atah teuing. Manehna luncat ka tukang minangka nyingkahan panarajang Darwati. Ambu Odah jeung si Onyel ge kiwari geus araya di luar milu nyaksian. Mana Ambu Odah dek nyerenteng deui ngarangkul Nyi Darwati, tetela kaburu dicaram ku Mang Adul. Leungeun katuhu Mang Adul malang tandaning nahan Ambu Odah nu dek nyerenteng. Ke Ambu, si Aceuk nage kiwari teh nuju ilang kasadaranana. Hawatos ka Ambu, oge hawatos atuh ka si Aceuk. Ke andosan heula Ambu. Urang cenah sadar heula. Ceuk Mang Adul bari mencerong ka Darwati nu kiwari mah lakuna teh teu jigah kunti deui. Tapi Darwati teh kiwari lakuna teu bina weh ti jawara. Katingali Darwati ngawangun pasangan kuda-kuda nu sakitu kukuh pancuhna. Sapasang leungeun masang di hareupeun dada nu siap pikeun nibankeun tonyokan kanu jadi lawan. Atawa mun misalkeun aya panarajang ti lawan, eta sapasang leungeun teh siap pikeun nakisna. Aduh Sujang, kade tong dikitu kieu si Nyai. Aduh Nyai sing geura sadar geulis. Cek Ambu Odah kadenge
Cumarita bari katingali manehna teh rampang rempeng teu puguh rampa. Heeh Mang ade sia tong ditonyok karunya atuh si Ibi sia teh. Si Onyel ge kadenge milu nyarita. Moal nyel, tangtuna moal atuh ai ditonyok mah. Ngan bantuan dewek euy. Pikeun nahan supaya eta aceuk Darwati teh teu ngejat ti ieu patempatan euy. Sabab bahaya lamun ingkah ti ieu patempatan. Ceuk Mang Adul bari teu sirikna pikiran manehna mah geus ngarancang pikeun ngatur pilengkaheun manehna mun ditarajang ku Darwati. Tah mun kitu satuju. Soklah uing dek mantuan ari saukuran nahan mah ya. Ceuk si Onyel nemalan ka Mang Adul. Tunda lampah na Mang Adul jeung si Onyel nu keurenahan Darwati supaya teu ngejat jauh ti eta imah ambu oda. Hiji mangsa bakal kasampeureuh deui carita kasusul deui ku catur. Ayeuna urang caritakeun si jago hayamna si Onyel nu tadi kadenge ngagepluk ragrag tina panyeng celeanana. Tetela eta si jago teh ayeuna keur lumpat mangprung ditumpakan ku si Ocol. Maklum kangaranan makhluk goib kalawan ku elmuna si Ocol manehna teh bisa ngaleutikan awakna tuluy anyecleung dina tonggong si jago. Teu bina ti jalma nu keur tumpak kuda si Ocol mani acad-acad dan awahing ku bunga sasatna manehna teh bisa tumpak haya. Nu padahal manehna teh bisa ngambah jumantara nu kawilang gancang batan seokna angin. Tapi dasar kangaranan anak jin komo deui ieu anak jin anu conor bontongor atuh lakuna matak teu kahareuti kupikir. Hoya 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 cing tarik atuh goy. Buru cing tarik hoya kabalikna sakali ewang ilaing anu diajak ngapung ku uing. Cek si Ocol kadenge cumarita ka si jago nu keur lumpat ngabingbri. Teu kacaturkeun lilana sok sanajan ari jarakna mah kawilang jauhna keranan. Tapi kangaranan aya dina pangaruh pangawasa kasaktiana si Ocol. Eta si jago anu lumpat teh tetela geus nepi ka hiji imah anu nyengceling di luhur gunung. Nu katelahna mah eta tempat teh pucuk pasir ipis. Ari nu boga imahna nyaeta hiji dukun anu kasohor tukang kapuntangan saraya ku jalma nu dek kadondeleka jeung wisaya kapapada. Dina perkara ngirim telu sihir santet urejit jeung guna-guna mah eta dukun teh geus kakoncara kasaban lembur. Eta dukun teh tetela katelahna bah oge. Ari kituna teh sabab manehna miboga awak anu dedepe gusekel ngeusi. Ngan tangtungna teh teu pati jangkung, sok malah rada bongkok monongeun. Nu balukan atuh ku sawareh warga disebutna teh bah oge atawa bah toge. Barang nepi ka imahna bah oge, si Ocol teh gagabah. Manehanana teh mantek heula ajian halimuna nu ngabalukarkeun teu katenyo ku bah oge. Sok malah sanajan kasohor dukun teluh jetu ge. Lamun si Ocol geus mantek aji halimunan mah keukeuh we teu bisaeun nempo si Ocol.
mana si Ocol geus rengsek mantak ajian halimunan nu nyumputkeun jirimna jeung jirim si Jago. Si Ocol langsung bae sirahna ngobrol kana liang bilik nu maksudna mah dek noo. Dek nampo keur naon eta dukun teh ayeuna. Manak ditempo teh bre. Bah oge keur diuk cingogo nyang hareupan parukuyan anu meleduk ngebul ku haseup menyan. Katingali oge leungeun kencana bah oge teh keur nyekel jejelemaan tina jarami ketani hideung. Harita eta jejelemaan teh tuluy di bulan Kulawon Bodas. Katingali tina beuteungna eta jejelemaan teh nancep hiji keris pusaka angkeuhanna bah oge anu gedena teh ngan sagede cingir kolot. Sakapeung eta bobonekaan teh diusikeun. Sakapeung didiukeun. Hut het bae teu bina ti budak leutik nu keur anyang-anyangan. Si Ocol nu geus sono hayang ngaganggu manusia boga karep dek ngadeuketan ka bah oge. Bus manehanana naik ka jero imah panggung sorangan ninggalkeun si Jago nu keur di kolong. Kataya si Ocol jingkrak lalaunan bari cungar cengir jigah nu ato lantaran manehna teh ngarasa bisa deui ngajailan manusia. Tapi kacida mata kaget pikeun si Ocol. Tetela mana manehna beuki deukeut ka bah oge. Atuh aya pinding nu ngahalangan sakur-sakur makhluk lemes nu dek ngadeuketan ka bah oge. Ku kituna mah bah oge ge tarapti bisi dina mangsa manehna keur ngaguna-guna darwati teh aya nu malikeun eta teluh ka manehna. Si Ocol nu geus kajurung ku bunga harita dumadakan ngadadak keheul sabab tetela teu babari geuning pikeun ngaganggu ka bah oge teh. Si Ocol bijil deui kaluar imah tuluy manehanana ngadeuketan ka si Jago ngan meh nu kabeneran dasar takdir kudu kasungsi kadarna kudu kasorang ku bah oge. Mangsa si Ocol di kolong kumanehna atuh katingali remeng-remeng aya cahaya hurung nu tetela eta teh tina selap palupuh tempat bah oge keur ngajalankeun teluhna. Si Ocol harita ceukeukeuk seri bunga manehanana kapikiran boga ide pikeun ngalaksanakeun dua kabunga sakaligus ku hiji lampa. Lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureunnya sekali dayung dua pulau terlewati para warginya. Kang teraskeun deui nya. Si Ocol metakeun pangawasa ka si Jago dina maksud nyirep si Jago. Mangsa lamun nempo ka bah oge teh sing jadi jigah nempo hayam bae. Dina tetempoan si Jago mah dek naon bae anu katempo tina bah oge eta teh bakal jadi jigah hayam. Dek naon bae atuh cenah nu katempona ku si Jago teh nah dek leungeun, nah dek suku bah oge atawa naon bae nu katempo tetela bakal dipacok jeung dibinti. Sanggeus si Ocol metakeun pangawasana katingali si Jago teh ngabelegener ka lebah kolongeun bah oge nu keur cingogo. Dasar kajadian kudu kasorang ku bah oge. Eta bah oge nu keur cingogo make sarung mangsa neluh teh tetela manehanana teh teu make calana jero. Teuing poho, teuing syarat mangsa ngirim teluh meureun manehna kudu kitu kajadianana. Handapeun pisan bah oge nu keur cingogo. Tetela atuh dina selap palupuh teh rada gede carangna. Meh pisan kabeneran. Lempengan pusaka utamana bah oge nu harita ku si Jago mah atuh katingalina teh jawer hayam pelung. Nah atuh teu anta parah deui. Kecok, jebrot. Aduh yang seurinya bari-bari. Jebrot. Kadenge si Jago teh ngabintihan palupu
Bari pamatukna mah teu lesot macok di guang gawi. Meh kajadian nu barang di jero imah kadenge koak koak bah oge ngagoak teu sirikna eta leungeun teh abrug-abrugan nepakan palupu. Kan manehanana atuh teu bisa kumaha sabab eta pusaka utamana bah oge teh masih keneh pageuh dipacok ku si jago. Aduh, alah sia, jadol sia, naon ieu, aduh, alah ampun, aduh, alah. Bah oge gegerewekan teh sirikna ampun-ampunan teh sanggup nahan rasa kanyeri nu karandapanana. Si jago nu geus puguh, masalah diadu mah sanajan awakna leutik ge atuh mibanda sifat galak jeung mateni kanu jadi lawan. Eta pacokan teh tibatan lesot teh sirikna kalah beuki digunyang ganjing bari dibetot. Tuluy sabangsana geus dibetot teh ceprot deui dibinti. Aya kana welasan kalina eta si jago bibinti. Kiwari sabelah pusakana bah oge teh bijil ka kolong. Si jago ge ayeuna mah geus lepas tina pangaruhna ilmu si Ocol. Manehanana atuh ngaleos kaluarin kolong tuluy nyampeurkeun si Ocol. Mana geus deukeut jeung si Ocol, kadawa ku si Ocol teh dikelek, bari hakei-hakeyan si Ocol teh seuri, tuluy hiberang ngambah jumantara. Hari bah oge, manehna sanajan eureun dipacok ku si jago, tetela atuh kasusahna mah tacan leupas sabab alatan sabelah pusaka nu nyelap dina palupu atuh manehanana jadi teu walak kaya teu bisa ka mana-mana. Edek cengkat nyakalikeun paur ku hinis awi nu sakitu seukeutna, hari cicing atuh beuki lila linuna. Ayeuna urang sampeureun deui carita Mang Adul jeung si Onyel anu keur het nyingkahan amukan Darwati. Ngan meh kabeneran pisan. Ku ayeuna kajadian si Ocol jeung si jago nu bisa ngaganggu bah oge, harita Darwati ge atuh dumadakan lesot sementara tina pangaruh sihir teluh rejit jeung guna-gunana bah oge. He sia jurig, gerak keluar sia tina awak si Ibi maneh ya. Mun teu daek kaluar wae maneh kapaksa kuing dibekokan geura euy. Cek si Onyel harita nyarita ka Darwati. Bari tetela. Waktosna seep para wargi heuleuh nya. Kumaha atuh da seepnya? Itu geuningan mah nya aduh. Nahan hoyong siri ieu teh. Nahan hoyong siri nah ieu nulis menikah kieu-kieu nah aduh. Tawatir we kadukuna nya para wargi. Cikan tulungan dah para wargi beulean pada nulungan. Bah oge karunya mau bisaeun maculnya. Kalatosan bah oge teh aduh jenenganana pun Aki eta teh nya Aki teh gigir. Nah ieu nu nulis tos ka mana we nyaritakeunana teh para wargi. Atuh sakitu wae anu tiasa kasangakeun ku Pribados ngaturkeun ribu nuhun laksa ketik kabingaan ka para wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-comment sareng nga-share. Atuh nu teu acan nga-subscribe, mugi ya ninggali kanggo nga-subscribe. Sagedengeun teh eta oge Pribados teh padena da dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan Pribados, pilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna basa sareng segala rupina. Mugi ya nya dihapunten ku wargi-wargi. Atuh cenah tina kakirangan sareng katetiasaan Pribados mangsa mangdongengkeun. Mugi ya para wargi sadayana kersa ngamalu. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun dina danget ieu, insyaallah sanes waktos urang teraskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.